Sidarto. Kadang jadi dalang, kadang gaya sapo bro. Konten harian cing atu tong leungit. Sakabe netizen nunggu upload isuk-isuk. Dian channel, ini rama pisan. Konten lucu matak seri balapan. Titir tajaya, kadunya maya. Bodoran Sunda jadi viral saban poe. Oke, pasukan udah lengkap. Jangan terus. Kumaha teu ngelujak. Gutung urang 3 nuarek konser dangdut. Iya. Kabarnya Baim, iya ujian. Dina, mending disiapkan sepatu lompat can. Entos Teh Siti, samemeh bel can susadage orang pasti geus tepi ka meja. Info benar bahwa di masjid kolak geus aya. Siap, laporan diterima. Aduh, teu sabar ya harga kanduren. Ayo makrus ya. Iya, aku poho. Makanya kalau sahur baca doa. Gila. Kurang patolelan supaya jadi estetik, supaya jadi artis. Ya, kali lanto yang estetik. Nah, perasaan mah duren jadi siki salak. Berarti tas kumpul KB kayak candak takjil di masjid. Tuh kan bener cek urang ge aya geus siap. Tidak kene ke maghrib mending saya sholat nah. Enak bener. Ya pasti enak kan kedung bukannya jeung duren. Nah, alhamdulillah geus maghrib ya. Waktunya berburu takjil. Hayu gas. Kan reknya kok takjil. Oh, takjil di masjid. Telat mana? Sebenarnya datang sampai maghrib. Iya, tuh jadi dong akan duren. Gara-gara mana sih estetik wae.